Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas opat, kumaha daramang? Alhamdulillah mugia barudak aya dina lilindung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah barudak aina urang atos ka pangajaran opat. Nah, mangga sadayana buka buku Midadamina halaman 44. Di dieu aya maca carita Pakasaban Kolot. Naon sih ari pakasaban kolot teh? Pakasaban kolot teh amun teu salah nyaeta pekerjaan atanapi mata pencaharian orang tua gitunya, pun biang pun bapak gitu. Mangga dibaca. Nah, di dieu teh sadaya barudak pasti terang aya nu ayahna atau bundana janten dokter, janten guru, atanapi janten ibu rumah tangga, atanapi janten pegawai negeri sipil gitunya. Mangga tiasa dibaca. Nah, dibaca di halaman 4 dugi ka halaman 40 genep. Nah, di dia aya ngapalkeun harti kecap. Wios ayeuna mah karena sakedik jadi wios teu kedah dikintun voice note-nya, kedah dibaca hungkul. Nah, ayeuna mangga pancen hiji dikerjakeun. Nomor hiji dugi ka nomor 5 nya barudak. Mangga dibaca. Nomor hiji aya sabaraha urang sobat Mida teh saha wae nu tadinya nu disebatkeun aya Hendra, aya Kasim, aya Fahmi jeung sajebana. Terus naon wae pakasaban bapana Fahmi di mana tugasna kitunya sok salajengna dibaca ku sadayana. Nah, di nomor 3 di halaman 47 aya rupa-rupa profesi nya nu tadi tos ibu terangkeun bahwasana profesi nyaeta pekerjaan nu biasa dikerjakeun ku sadaya jalmi nu aya di dieu nya, misalkan dokter, guru, ibu rumah tangga juga termasuk salah satu profesi meskipun pekerjaannya di rumah ya. Terus ada pegawai negeri, aya buruh pabrik, ada petani, ada nelayan, banyaknya seueur padamelan atau profesi nu aya di Indonesia khususna. Nah, salajengna dibaca ku sadayana tina bacaan di luhur tangtu hidup bisa nyidekeun yen aya ngaranna profesi atau kalungguhan pacabakan gitu. Pacabakan teh pekerjaan anu biasa dicepeng ku jalmi-jalmi nu aya di Indonesia gitunya khususna. Mangga dibaca. Salajengna tu kadua di handap aya rupa-rupa profesi di halaman 47 sampai 48. Mangga dibuka. Tukang nyieun perhiasan tina emas mana nih kira-kira anu tukang nyieun ieu teh kedah dilereskeun nya, dilereskeun mana nu sakirana sesuai jeung nomor hiji teh tukang nyieun naon nomor hiji teh, apakah tukang nyieun perhiasan tina emas? Sanesnya nomor hiji teh. Nah, kira-kira aya tukang nyieun perhiasan emas teh aya di nomor sabaraha gitunya. Mangga ke di dieu diserat di bawahna nomor hiji. Jawabana B atawa C atawa D atawa E atawa F gitunya. Sanes A berarti jawabannya fix, jawabannya bener sanes A gitu nya barudaknya. Mangga diisi ku barudak sadaya. Nah, salajengna dipancen 3 mangga barudak kerjakeun di dieu aya pek hideuk terangkeun sing tetela sing teliti naon profesi anu aya di handap. Pilot anu ngamudikeun kapal terbang. Dosen teh naon ieu nanya? Perawat teh naon? Ieuna rincian artina gitu. Nah, jika tadi pilot anu ngamudikeun kapal, dosen teh ibu pasihan contoh guruna mahasiswa anu ngajarna di universitas gitunya atawa di perguruan tinggi gitunya barudaknya. Nah, eta contoh hiji ti ibu. Nah, salajengna mangga ku sadayana saderek barudak anu ngerjakeun sakitu we ti ibu. Alhamdulillah
mudah-mudahan aya manfaatna. Nah barudak tong hilap urang kedah tiasa gaduh cita-cita anu pada melana jaga tiasa jika nu aya di pancen tilu model dosen atau perawat bahkan pilot masinis jeung sajabana kitunya. Nah sadayana sakitu ti ibu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.